Wah. Kita ngomong jam-jam dengan gedean ya. Hey. Oh ya Don. Dari sila kita irung je kumaha gede-gede teuing. Bakat cingku gede eta jadi punuh kita ke bedol ka hareup. Jika kohol sia. Jika dia ke dia. Untuk naon? Kayaknya bakai. Anjing mungkin Indonesia. Irung patut diteguran kabina-bina teuing. Bahkan irung aing teh unger. Ieu teh nu kapararana. Ieu teh untuk kapararana. Ieu teh dekalemur manusia ngilu sae marap perang godogan. Marebutkeun naon? Marebutkeun naon? Marebutkeun awewe. Naon kari awewe? Si Eji. Awewe itu jenis kelamin, pasangan lelaki. Kursaha eta awewe teh. Eji kita kena tungtung aing sini ngomong deh. Berdunungan urang. Dua anak sekalian adi jeung lajeng jeung dikawin. Usaha teh. Kudunungan iraha teh. Gaji diam. Belah mana diukna? Jangan dulu. Cing, miring sakedik. Uluk. Jika orang si eta diduhan muni kana pungut. Mone sasaladek eta diuk teh. Saladek tenang panuris itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kaki itu eta pangamu. Gaduh. Nuh hiji ageng pangamung bubar gabel, nuh hiji maslakana jika gedang, anu hiji waosna ketembung teras. Anjing. Nuh hiji deui irungna gede sabelah liang irung. Jeung jibatan sia leungeun panjang sabelah suku panjang sabelah. Astagfirullah. Ulah sok nalede. Ulah sok nalede. Ngaledek keciptaan Allah sami jeung ngahina ka Allah na pribadi. Eta mah bisa eta mah. Macam sia ulah ngaledek ka baju rajuh. Eta ceuli percis kupu-kupu si Rama-Rama. Anjing sia. Eueuh kuliaheun meroreng patut dulur-dulur aing iwaji aing nu pangkasepna. Ulah sok hareureuy wae. Sabat lamun heureuy wae moal bener. Orang macam saregep dina waktu ayeuna. Sabab besak gedeng deui urang nuan komano di dunungan. Lamun geus aya di dunungan mah pasti geus aya komando. Pasti dunungan.
Nanti pindah video ya. Jeung mandirikeun maneh jeung ku biwir si itu nya kamina-mina deui jeung salah jeung naon repuk nyukung sauyuna salarea tah cara si ieu tah jeung si itu si ieu tah bareng jeung si ieu kompak anjing jadi handi wae ieu teh bade wayah kumaha miosna Kang dari nunggu Homano ti Gusti Pati ayeuna Gusti Pati keur nyapangan heula guruna ku anjeun bisa aya ilmu kasikur-sikur pangabisa nu can katalaah pangartian nu kalilipin ya mak ya bari nungguan nulungan kumaha mun urang berbalas manjur kumaha lamun berbalas manjur bisa jadi kurang sisiniran bisa jadi bisa maneh heula jadi kon ku saranea sok bisa jadi rinci kencang sana tepi sana sawano naon deui sina sidik pisan wing sipit jiga enelo kini kuang benekok di sisi pantai naon deui sina nini nuju cuang dibekok teh kalakasan teh we ngajejeun ya nya nini geus monge saya bunga mawar jangan dibungkus kalau dibungkus hilang sarinya naon sina punya pacar jangan diputus terus kalau diputus sakit hatinya kapiting katojo bulan kokosan pantun ti lampi sapeting asa sabulan ngantosan sangu teu acan kapagu Kecimanguk diderenten terus kadago terus ke Sumedang di Sumedang terus ke Kuningan di Kuningan terus ke Subang di Subang teh kebenaran aya pacilingan naon sama gejing ka pacilingan ku sabab nyeri budeng nyimpang heula ka pacilingan terus malahan jalan menyewatir gitu ay terus jalan teh manehna diuk
Beri merenyeng. Naon keusina modal. Pena karpe jadi. Bebek icik dimakan buaya. Cewek cantik siapa yang punya? Beli gambar ke kios. Yang disini berbios. Kayak hiu apa hoai? Hayu hai. Alright, kawat macam tu belok. Syawat gitu loh. Bagi. Aduh, nah temanku. Ikan hiu ada di laut. Naon kusina murayut. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan kakap. Namun dibulung syukit ke abun. Aduh, ngesubur dengan hal bulung kakap. Julur hadiah euy. Bawa bedog geris kangkang kolewang tumak jeung sajabana. Hege. Guru hadiah euy. Siapa teh mawa tumak si eta? Kelaka mawa corong petik ngamen beureunya. Ya, bener. Bid'ah.
Jaya teh kabina-bina teuing anjing. Keterlaluan kumaha lamun celi aing ketos ieu teh. Sia. Ya. Mun kita di gadinya deh. Aya genahan meureun. Iya. Oh. Oh. Oh yes. Oh. Oh, lu namanya. Oh, Dewi Persik. Oh, Jupe. Oh. Menuju ke bawah angin kucing baliwung. Sering beren mengadun kuning pareupeung Alah, upang anyak apa ya? Ini apa? Yang ada mama mengendayana. Ada mama mang. Aneh amang. Namang gitu. Itu amang adik ngomong. Ada aing ngomong gitu mah. Aung. Udah kudu ka hati. Oh, dia mau uluyan ae. Uluyan ae. Pangesto atuh pangesto. Oh itu. Aljang tamang. Agul. Syukur. Alhamdulillah. lebay Geludeng kepang. Kata daya ulang ngengel engah. Ibu-ibu bapak-bapak kung papayun. Langkung pipayun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi ohi abau kado aong dia deh Ai masalah nu assalamualaikum nama keun bae kan eta tawar bahwa barakatuna salah. ada aong Wa barakatuh. nak itu Naon? abau kado Lain wa barakatuh. aong aduh Wa barakatuh. kamu jolang ae Maneh nu jorang. dia bening Naon? aong kado ya Ngamejaan lain wa barakatuh. Alhamdulillah iludeng popang kata dayana ala kenggemal kita tisan bibirna dewe uta ili ada dua di dalangan usi eta tah tidak deh dina lalaga hilang alat kemerdekaan Republik Indonesia anu kagemuk ku apal gemuk dia mau lihat ayah ni mah ayo ngomong dia Allah dia mau lihat ayah aing Lain kali kan ngamejaan. dah itu Allah anjing ong Mualat yang nama jempe. Naik jempe nama. ayo ngomong jempe adik ke tinggal ayo Nama
ngomong kayak aing di uluyan Aing ngaheureyan mah pagahan. pagahan gitu Cuma aing mah pagahan. Supaya hancur bejaan teh. Kamu aing ngalawan wae di bejaan teh. yang geo Maneh edan. aning ya Anjing. bincang goreng matut Maneh goreng dodongis. geo Edan. bincang jabik Maneh gondrong. adek aing mah dia Jadi cacap maneh ku aing. geo Edan sia. mbe aing deuk nani ah Oh, pas becus wae. ani Lagu naon rek kitu? lagu Omai Lama Lagu naon Roma Irama? nah Naon judulna? judulna Ya. anu terbaru bacaan Hadi Omai Lama Judulna. judulna Judulna. udulna Lain judulna. apa tuh Judulna. judulna Naon? aluluda Tan Roma Irama jalur aja. anu anyar sia teh Anyar. nah Kilo atau kilo. engekeun bunyi putus abu buat acara kat Anger Tengah yang aik hati yang bagel-bagel Oh. beda engekeun cah Oh. aluluda dola maman kok enak tuh Gila eta. lulu pas kucing nani nang nong nong oh halus enakeun anjing ah Eta teh enakeun mah enakeun. ya enakeun ya Enakeun jeung torek mah. anjing ya Udah tuh, hari eta kata-kata lagi salah atuh. alah wah Artikulasinya sing bentes. ingat ada wah Lain lain itu. jama ini ke aing Lain siri kudu bener. aing ngomong ke arah teteh anjing ah Lain daek di aing pepagalan. ngomong arah teteh aing alagu arah teteh Udah salah atuh kata-kata. jama uluyan aing jama Lain ngaheureyan ngamejaan. Daan, kuduna kumaha ge. Kudu nama kieu sing bentes. Jaluluja. Dikenaun anjing. Lain kabatur ngahina ai manehna subang wae dina lagu teh. Wah, Jaluluja. ayolah. Enakeun aing. Kan kaduana lain lulak dada maman lain. Hah? Lain lulak dada maman. Lain anjing. Iya tuh. Tulak tuja eman. Go. Aing itu tang. Kalau lain ludak rumah maman. Bola tu dah maman kah? Itu tang. Sereh leuweung bae. Hah? Sereh leuweung bae. Lolo, wow, wah. Enakeun anjing. Kucing katinggal song-song. Mau anjing ah. Beluna, Nau karunya kesah. beluna ka uting. Nah, pakai karunya. Ingang tong uting ga anjing. Ada lah. Dua ka dia. Lain doraka. Dua ka. Lalagu atau tama. Aku ge dah dua we uting ga yang ilu. Mana-mana kaucing karunya. Eka panayagan hare-hare. Ya kan kageuleun anjing. Yo. Ini mejaan ngelawan wae. Aneh balik mah. Siap, baik ditokokeun. Ingang wae ya. Baik mah. Ya mah aing ngomong ala kae. Lain galak wae di papagan ngelawan wae. Aing ngomong ulah wae. Kame, kame. Bijak geo ya. Sia edan lain gelo. Ngomong ge ulah ae. Lain ulah sing balik. Apa? Sabar naon
beja kasaha malah menyahan moal. Bapak saha? Bapak aing anjing. Anu saot sararega apal. Ayo. Mama. Aduh mama menyahan dia malah buka bapak tere mana mau kawin deui. Anjing ya. Anjing. Bejakeun di bapak cari aing anjing ya. Kasaha? Buka bapak tere teh saha ngaranna? Ngaranna Sedeng anjing. Seng. Sedeng. Bejakeun jaga Kang Herman ya. Kang Herman nyaheun ka urang. Bejakeun ka Cecep ya. Cecep mana? Cecep panitia. Geus ka urang mere rokok. Bejakeun ka Mangkus Bubur Yuyu ya. Komo Mangkus Bubur Yuyu teh tadi geus mere rokok nu teh. Kasaha? Badore sejakeun ya. Badore geus nyaheun ka maneh mah. Janggeo. Maneh edan. Bincang goreng aptut ya. Goreng dodonges. Bincang jelema dola kadeng. Bincang jabrik ya. Sia gondrong anjing. Dino akeun ku aing sia. Maneh sia. Naon? Si Jongkat Bawal anjing. Didoakeun maneh sing burut sia sing burut. Sing dibentar gelap. Mana cing naon? Cing bungan. Anjing moal ya. Ayo, entoknya juga enu mau. Lebih balado entok ge. Jang geo. Sia edan. Padutang dengan lu ya dutang. Ulah kalawan wae tuh. Ya malaka ya dutang. Jang bagol atuh. Ujang hideng atuh. Hideng enggak? Hideng. Jang kasep. Ujang ganteng. Jang soleh. Ujang iman. Jang heman. Ujang oge nyaah. Jang nyari. Ujang oge meni pantes. Jang bager tapi rada gelo-gelo. Itu cumi sia medan. Anjing ya. Anjing ngalawan wae. Rogu ya aing ya. Anjing kok. Oh, dah ada. Anjing ya. Anjing. Allah. Keos ya. Awas ya, Jang. Kejeng awas nanti. Dijakeun ya. Kasaha? Jahe. Bakal mampah ngalet ngengkeuy ngapanalet. Kayu agung babar wite samia rempel pagodong. Iya rempel. Ya, hidup Raden Tresna gimana? Hidup jago saya mana? Hidup. Mangan kapakalangan ya. Kurang teuing baru.
Cepat panitia ada ngumumkeun baru. Mangga ka para pamiron supados didamukeun ieu panggilan ti kaula. Hege. Undian anu kahiji dikengengkeun ku Mahaprabu Rabu Julung saking Nagara Ambarawa. Iya, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung, hidup Prabu Julung. Supados lebet ka pakalangan saya. Simpatisan. Hege. Aturan sasupina saya. Berabijilkeun jago saibara. Sagarana jago saibara. Jenengan teh Arya Gandamana. Berabijilkeun sikana manah ti kamar jagona. Dewi Drupadi, Dewi Srikandi, adilan cek bakal dikondol ku kaula Prabu Rabu Julung di Nagara Ambarawa. Wayahna anjeun bakal dicanung jadi nomor 156 geus. Nuhun. Kasaderek Prabu Julung. Kunapa tresna beuna? Nah salira karantos uninga karena syarat-syarat saemara anu geus ditantoskeun ku dia. Geus hafal kaula. Geus hafal kaula. Hiji. Di mana gelut perang godongan dibenerkeun mawa pahara. Kaya ninggal. Bro, tomak, dekol, kapak, kangkang, olewang, keris, gede-gede ka keris serum sapotong jadi bener ke dibawa ke pakalangan. Syarat anu kadua. Jadi bener ke dina mangesana gelut ogo bengelan pati ngebadu gelarangan. Nyekek, nyelok panon. Digang angan halus. Di mana ayah korban peminat atau jago saemara teh dibenerkeun aya tuntutan ti negara ka negara bebas sirahul. Saya sawalina saya ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Geus dikebeul wae nasibna si kana mara. Tega laras saya aing tega. Tega pati sarira aing tega mana kasar derek parabiangga supados dipilih kula bubuhun ka jero ya mangga para padega supados muka lawang pantok kabar nyago
wayahna gerak sahabat kini nganung bapak nunggu juga gede-gede sampai pae sahabat Drupadi ke saya dengan ramalan bahkan jadi pemajikan daulah namun gitu cara anak kena disempelahkan letak-takin cacing kaduh gaulah pekat buk sabar keluar titis satetes bisa raga cing nyawa gaulah begitu tuh bisa beres tadi udah Kenapa? honor awak kare Mudah-mudahan paman mugia ayah dina penagaian ya mudah-mudahan iya jadi hidup jago hidup mudah-mudahan baik karena kaulah anu diperebutkan Drupadi jeung Srikandi mudah-mudahan saya cing menang lalaki satria kiningin karena mana kenapa Rabu Jun tega lara awak pada lewat lain kaulah tega bani kaulah tega gede-gede sampai modal jahat wah suku tenaga angin tapi kematian acan ayam gila siap balik kembali oi era oi era kasar kita balik ke sia balik beye Allah balik ke pamanas sendiri kita beye oi adalah maksa deui maksa deui atuh digalikeun rondekan wa yakin sigana manah bakal ngacolon dina ronde kedua pelajaran yang ketat ada orang bilang hidup jago hidup hidup jago hidup hidup jago hidup mana hidup Mahaprabu Budak Sina ingin negara jongger nafsu kagila-gila lirsa perikak gulana undang-undangan tiga kanda mana
Ulian kasorang tapi kaula budak sina. Senajan hamu pinter orang kategar bisa ngukil langit kamah comantara. Aku rata tiawadi dipasakakan sela pertulakan sana sela hartina pengajian dan sana mas rajan bobot muskati aku rata tiamu geli kanca tandingan kanca.
kamu sakit eta darah tina pangamungsat tina bahan kaulah teh acan tiasa monis kawon sareng keenga sate acan di etangan di hiji nepi ka 5 di mana-mana sate acan lincah karena etangan kalima tapi ieu pamilon gugah deui nganu hartos aya kawatur masih kene aya kawani jika teh etangan aya hiji dua Rupani aku cinta padamu Rupani tiga nomor ngajodoh gelis tilu opat Aya kawani kene tuh. dina etangan kaopat salira parantos juga ini nganu hartos salira aya kene kawani di negara kaula ge masih kene loba awewe nu can kakawin balik koy kan bae teu jodoh di dunia sugan jodoh di akhirat gelis rupani di kandung lingi gelis aku mohon laksa ketika lihat para paman altos sekedap untuk aya kene waktu panitia aya kene waktu karek jam 3 ya 2 jam deui betul sadeui anu kagiliran waktu dinten kahiji nomor 3 ya mangga hasil undian nunjukkeun undian anu kagiliran dinten kahiji nomor 3 teh aya sanes tina tenera ingkang haningali tenera ingkang hamidangan kita kira-kira bonera apa ngayuda memperan ia mengadat cacakan kaulah datang ke ieu negara karek 2 poe tapi kaulah langsung kagilan dina poe kahiji nun Baginda Maharaja mudah-mudahan ieu 2 putri cing kagonol ku haula mudah-mudahan cing janten pikarwaeun salira kada mana coba-coba urang pada anu truk ampar 3 urang perang kiri ke mana perang toya ke mana kiri ke mana perang sabda sari gunung toya ke mana perang sabda sari segara nem pada nem pada jiwa loka permana anak menak tunggal anak menak anak caca tunggal anak sapanjang gelut teh ditempuan we ku kaula kenca katuh tukang hari
ingat Kapanawa anu geus pararai Yudhistira Bima Arjuna nakula jeung sadewa nah kabina-bina ti urang-urang astina nepi ka tega cacakan ka dulur komo lamun kadeungeun dina poe kasalapan Panawa geheng tutung dituruk di oleh sigala-gala eta dina pikiran sugan we kaula aya bunukan Panawa tapi leuweh di papantes teh bari lalajo dina ieu saemara jenak bari jeung masih keneh nonoman Panawa nepi ka goreng wiwit tinggal waasna we tinggal nineungna Panawa dan zamana kenapa iya bak iya bete hese bete capek urang paseak lu nah kumaha gitu karena tiruk sakawa kumaha lamun urang nyadewara nyadewara kumaha urang nyadewara urang etik dimana aja dikebuk ku haula langsung ngacolot langsung teinget sangkan Drupani yang sekali bisa ke bawah haula ya butuh duit seberapa miliar awak maneh butuh emas seberapa kilo nya ditransfer ke haula haula lain satria mulia haula nu patuh taat kana aturan jeung hukum negara jeulaanan iman kaula kudu digadekeun kana barang saeutik jeulaanan iman kaula ditukeurkeun kana duit saeutik bodoh sia yang tiba-tiba jeung kudu ngacolorena waktu ayeuna aya halangan nepikeun kaula tok mati ciwaraga tega awak maneh kaula tega mati kaula tega wah wah bayar itu kamu bangsa siluman leungit tanpa lebih hilang tanpa gerana leungit batur kade jago kade bisa ngabawaan batur sahaja ieu kaula Senopati Darwasiti Nagara unggul tahunan pieu patina beurang sia nyelumpat ka mana sia jeung dipasahkeun apa moal eta awewe jeuringnya coba wah nyatak buat awak maneh hidup
bangsa siluman. Abang juri goy. Paman dari mana? Wah, Kadek paman eta bangsa siluman. Masih giatlah cinta di aku. Dinten kahiji ditungtungan bari waktos 445 mangsana dinten kahiji bade ditutup sok sanaos di nagara siluman pati darumukalan senopati darwasi leungitan belum hilang tanpa karana keluar di mulai seni sudah ada anu mulia ayu rampa sauyu yang sauyunan kesenian balap pamiaran tawa yang boleh anu mulia jejerena mulyana merasa pribadi kukur ada dangdutin angkat seniman Bojong ka Purwakarta. Dalam ka desa. Patibangan kapanitan nenang jarasa. Ay letih terima kasih. Karenas emang tadasna. Donasi dikerti. Kagagalan puasa. cita-cita sangat maksud hanya ngajujung pribadi seni Sunda anu mulia ayo nampak saluyu jangan sauyunan kesenian jadi ciri cicirin mah mulia nabasa kaukur harakat seiman Iwak baye.
Goblok ya. Paingan tebaralik nabuhanana. Sing horeng panayagan aing beuting ieu ti kebon binatang wungkul. Aya nu jadi eme, aya nu jadi doma, aya nu jadi hayam, aya oge nu jadi ucing. Baku isya. Dasar seniman cangkang wungkul. Udah amak-amakan saat teh nu amak-amakan teh cenah bae. Sanu moal amak aja. Naon? Buku heula mimitina. Beda dewek jelema sangsara. Beda dewek di RT acan. Tempo sidawala ngikeun lancar. Mulus. Kurumuy we dewek. Naon maksudna sia teh lamun geuleuh-geuleuh kunaon lamun ngewak-ngewak kunaon terhadap beliau ini. Nah, eta amak teh amak kasaha nu buku heula tuh amakna kasaha heula. Moal neangan diri juga deuleuh sia. Aing ge nyaho sia mah butuh duit hayang dibayar ku aing. Nah, teh kita ngarti geuningan. Urusan duit belakangan, sang di mana-mana oge. Belakang-belakangan cenah kejadian cek bak mayar ah. Senajan nepi ka toto senang mau urung diganti ku aing. Dan kejadian cek bak main kenang. Sia mah nyeun gara-gara. Lain nyeun gara-gara akan mau nyeun gara-gara mah. Nyangan pucuk jigirang teh murang kali ceurik teh nangis. Oh, keun we. Buru-buru ais sinungna kanya. Bukan bapana. Ya. Biar nu nyawer ka dewek euy. 10 ribuan jeung 5 ribuan. Moal dianggap ku aing mah. Naon nyawer 5 ribu, 10 ribu. Kisahan mah deh. Haji Empeh. Di Bapak Haji Empeh. Kojona nya alhamdulillah lah sak ya oge. Oh, jeung amak-amakan nu meuni kitu we ngahiburakan we. Heeh, tingali para penggemar dewek mah tiap-tiap bijil dewek dialung-alungkeun duit teh disawer-sawerkeun ka dewek. Ya, tuh. Hiji pertanda eta teh cinta ka dewek. Senajan lakon alus si cepot teh bijil mah rame deuleu sia. Rame belakang. Dewek teh selebritis. Pada nungguan pada ngarep-ngarep. Kayak nyawer mah dina Pancasilat nyawer. Ada ayeuna nayaga hianat terus ka dewek tiap-tiap aing bijil teh boleh hianat jadi oknum. Pada dewek jelema sangsara. Kang kasalahan. Ieu pangeran oge manangna ka manusia teh lain ku beunghar, lain ku kasepna, lain ku halusna rupa belegu. Tapi ku kabersihan hatena. Nah atuh si lain. Wah, tukang di kasalahan sakitu mah hampura we. Nah, sia mah ayeuna di hampura penting isu kitu deui ka aing teh. Oh, di kasalahan sakitu bisa jadikeun si pake. Ah, leuheung pegeke jebatan buuk juga buuk jagung jeung mah. Ieu sakitu alusna. Hampura we tukang da jeung saha deui si. Beda hampura beunang dipenta kasalahan dijieun-jieun sia mah. Ada ampu masa we masa salah pokona. Teu merdeka teuing hirup teh. Kudu merdeka, Cang. Ai merdeka teh bebas. Bebaskeun eta hate, ulah dengki wae si laing teh. Nah, nangap dengki
rezeki ka urang berasa gitu orang soleh. Merdeka ti kudu luar jero dulu. Nah, calon neraka ini apal sia mah. Kagak batin geus nu apal wae calon. Apal kabagina jaga mah. Oh, kulianeunana. Karena apal na yaga bakal ka neraka kumaha cing? Heh? Ulah kumaha cing dongengna. Karena dewek apal? Kan fungsi dianyangkeun ka akhirat aing mah. Oh, fungsi pae. Lain fungsi pae belgu. Pae ka akhirat bukan pae. Lain bisa harita bisa gering panas, bisa sasar dewek. Bisa dianyangkeun, bisa di alam naon di bawa ulin ku malaikat. Malaikat sareun. Heh? Bisa gering panas sebenarnya dek nyabut nyawa malaikat ka dewek. Lain nyabut hundu. Lalu meniruwas dewek ku keur kaliging panas tiris sasar euy. Kaya bok dia cahaya bodas. Murumput cewek eta euy. Murumput ka kanyut-kanyut murumput. Kok diku soak sih teh. Aduh, luasa eta. Cepot, tapi juga ka dewek euy. Ayo mati dia. Ulah hamid ya kaula datang cepot, jemput maneh. Masa gede dosa benernya. Ampun cisah teh ya teh dewek malaikat. Aduh, alhamdulillah kan dewek. Kan itu. Kata malaikat belum gitu. Dewek mah dulur ke malaikat teh. Dulur di mana pajak kakina? Astagfirullahaladzim, yak itu teh nyaho ilmu teh sia mah. Kumpul Da dewek ke minang SMS-an jeung para malaikat, minang silaturahim. Di saban waktu saban geus salat deuk sare hudang sare deuk init-initan. Nempo panon poe da sidik aya pengurusna para malaikat. Salaman geuwat ku silaing teh. Mun aya panon poe teh. Assalamualaikum ya malaikat Syamsi. Rahmatullahi wabarakatuh. Yak dewek mah wawuh. Rumuy bulan. Assalamualaikum ya malaikat Komar. Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malaikat Arham, ya malaikat Tarruhi, ya malaikat Rahmat, ya malaikat Bashar Mubashir tuh. Allahumma ya Jabrailu, ya Minkailu, ya Israfilu, ya Ijrailu, ya Adidu, ya Rokibu, ya Munkaru, ya Nakiru, ya Maliku, ya Ridwanu, rahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa, masak apa, itu malaikat naon teh, cik dewek. Kaulah teh malaikat Jibril. Aduh. Naon tukang suuk sih teh. Mengantarkan rezeki, nepikeun wahyu, ka Kangjeng Nabi Muhammad dah. Ku malaikat Jibril ngadugikeun wahyu teh wahyu anu diwahyukeun deui. Wahyu tukang cukur lain. Astagfirullahaladzim. Lain wahyu tukang cukur beleguk masih teh. Mana karep wae. Aisyah agama Islam lain. Islam atuh. Rek salat tara. Jika salat subuh sabar rakaat. Genep. Akur jeung aing euy. Ada dua rakaat di mana-mana ge beleguk sia teh. Bener rakaat. Alhamdulillah dewek eta pelesir di bawah turni. Cepot cenah hayu urang ulin keur conto terus bejakeun ke batur-batur maneh nu masih keneh hariru. Yen kudu yakin ka alam akhirat, kudu yakin ka surga jeung ka neraka teh aya bener keur manusia. Ulah dimang-mangan deui cepot gitu. Di bawah ulin kumaha cenah nepok naon itu ka dieu cik dewek teh. Ah hibur we cenah. Siko teh kana ojek cik dewek teh. Ayo cenah milu diapot ku dewek cepot cenah. Eta mah euy dewek teh beri penasaran sieun monggo terekel ketemu malaikat. Beli syukur hibur. Uy langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka tujuh. Rai jadi leuwih alam neraka anjir aduh. Tapi kan neraka. Alhamdulillah. Jang mata kudu rek salat teh oge euy. Baheap rek nepi ka lawang pancona ge panas di leuwih. Akan dijebuskeun ka neraka.
Jauh meneguk, tidak acan pae aing mah. Kita ngagorakna euy cing beuleuduk kita cing ngarociak jelema euy neraka ainar teh sieuneu. Eka teh maneh jadi nu ngaduruk maneh teh maneh kalakuan maneh sorangan tuh. Ratu moal ngahukum pamarentah moal bisa. Komo pangeran moal deuk ngadoliman ka manusia ngan diri maneh sorangan anu ngadoliman jeung nyiksa diri sorangan tuh. Nya. Eta mah euy, amit-amit Kang euy. Aduh, eta dina neraka we dulu euy. Aya jelema nyabokan maneh cang. Syukur. Wah, dicabokan ku sorangan, ditanyakan ku sorangan, boboakan sorangan, minta tulung euy. Tenggul 10 kali tenggelan mulai geuting dicampurnana euy. Jika malorotok kulit jeung dagingna teh tinggal tulang. Sabulan deui kitu euy. Wah, can ketemu tulang teh heureul ditandengeulan sorangan leungeun. Pelenu wah dikabeak tinggal tulang bijil deui kulit jeung daging teh euy. Jadi giring-giringan dewek istighfar di harita euy. Jauh ingat teh kena hutang dewek harita teh. Sebab naon cing kena hutang teh. Seumur-umur ieu dewek can kungsi mayar hutang. Minjem kerep dewek teh. Eta ditanyakeun ku Akang naon? Penasaran ditanyakeun ku dewek teh. Jeung dewek teh kat jeung dewek teh. Eta teh naon dosana keur hirup di alam dunyana cing dewek kitu. Tukang naon cing teh. Da kitu-kitu teh nyabokan maneh. Tah cepot. Bejakeun ka jelema anu harirup keneh. Ieu teh dosana teh keur di alam dunyana teh hirupna teh ieu teh tukang kenang. Alah, sia agoy ka neraka maneh deuleu. Apa ke jeung nyabokan? Eta kulit muning, eta teh kulit domba ditepakan ku maneh dicabokan ku maneh. Jadi males. Marukana. Bener cak itu. Aduh, eta mah euy. Jol inget ke tukang kenang dewek euy. Ka Agoy, ka Berlin euy. SMS ku dewek teh harita teh. Di neraka tadi SMS nepi teh goy. Aya. Kade goy. Kudu bismillah heula memang kenang teh euy. Mipit amit heula. Can. Aya deui nu meprekan inung suku euy. Ramo-ramona kabeh ti mimiti ramo leungeun nepi ka ramo suku wah ditakolan ku sorangan euy nepi ka pejet dieu. Ka parareto ditengeulan ku kalu. Walah eta mah euy gejret wah. Juga pepetek dieu euy kabeh ramona teh pejet euy. Can sukuna anjir cik dewek teh euy. Ditanyakeun deui ku dewek teh cing cekat naon dosana eta jelema teh. Da eta teh tukang saron keur hirup teh. Nah di harita dewek nyaho pinarakaeun unggul sia teh. Nayaga Eta lalaki unggul di neraka. Aya oge nu nakolan sirah ku palu euy. Kabejan huluna teh bola. Tukang goong eta mah. Dan aya deui anu mekrekan huntu ku palu euy. Aduh eta mah euy. Ka cara roprok ke buliar di beuting cenah sumutna. Jegur huntu teh aningnya sensitif bermali kabari linu ni huntu teh. Bayangkeun geus lain kamari takolan ku palu. Kita mau goak ya euy. Oh, dekat nolol teh bibirna teh jeung huntuna. Oh. Nah, eta teh cenah di alam dunya teh tukang gamang cenah eta teh. Cepo untuna geus nemperet ciri teh enak keneh. Untuk tukang gamang mana ulun ya ada saya mah gitu. Coba ninggalkeun ancak. Anu mujitan maneh aya sang. Beureun nyerok panon mujitan maneh euy ku peso. Eta mah tukang rebab cenah. Aya deui awewe cang euy. Persis kuntilanak Sundar Bolong cang. Molongo deui tina beuteung nepi ka tongong teh euy barak. Kobros. Buuk gering piwi ka dieu ka hareup cang. Panon segede-gede jengkol euy. Bari jeung geuti tina panon tina irung tina ceuli tina baham. Geus sabeula nyekelan ieu cang euy. Nyepeng halu. Bibir di dagoran ku halu euy. Mangga dumah aduh. Garing kiwi percis kuntilanak euy. Bari ngagulutuk-gulutuk dorong-dorong kan serak.
ban serep teh ban ieu teh ning beko teh gede sabeula ngagorolong-gorolong ban sabeula ngarogokan wiwir ku halu ditanyakeun di kakak hah eta teh naon dosana kat cek dewek teh da eta teh juru kawi cenah di dunyana teh tukang sinen cenah matak tem naik cang ieu boga majikan ka sinen teh cang serahkeun buru-buru euy eta nama kitu ngagorolong-gorolong heh ngagorolongkeun ban naon ban serep apan make gelung wae dahuluna teh geuning je buka su teh ari halu halu apan halu teh mik geuleuh teh minangkana ya kitu eta kan di neraka luhur ningali teu kuat sangeun teu kuat lila di neraka teh dewek mah jeung cekat ampun talu soak jeung watir nempona ge mending ka surga we ceuk teh hayang ulin hayu sia cepot hayang ka surga mana sia cek malaikat teh penasaran dewek mah hayang ka surga Firdaus dewek teh ka numpang suci namanya ayo sia naik dikeuna tak naik deui dewek teh euy geus Superman we teh malaikat bersur kayu sia lawang surga Firdaus barang dibukakeun eta panto anjir seungitnya ngadaling di kastori euy nyawa anjir eueuh parfum di dunya mah naon-naonna secangna seungitna luar biasa cang euy tadi dia cenah cepot nongong dina jendela kita om teh anjir cang euy aduh kumaha aya abung cepat kenikmatan surga deuleu cang euy pikeun jalma-jalma nu iman takwa ka pangeran nu sumrah diri ka pangeran cang Allah subhanahu anjir aya hiji pameget euy make celana ponok make kaos sang-sang dina kasur deuleu cang euy dina kasurna kasur alga teh agninya hijieuna tina emas deuleu cang euy bantalna tina emas gugulingna tina emas simutna tina emas kolorna ge tina emas cang euy ketemu ku dewe kaos sang-sangna tina emas diriung ku para widadari nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina cang euy eta widadari teh anu ngahuapan anu ngapetan ngageberan anu mencetan waduh rupa-rupa cang euy eta make naon widadari widadari teh eueuh di dunya mah Dewi Persik teh ikukeunana ketulisanna cenah oh bandingna lu cang euy make kutang jeung cangcut eta widadari heuh cungcat naon utangna tina naon kutangna dina emas koneng satu hese mencet beda deui kutang di sawarga mah beleguk jeung dipencet sedekna naon sia teh nya da sia mah da moal asup ka surga di neraka cek aya ge sia mah eta celanana kieu celana cangcutna tina emas cang euy aduh hese ngorosotkeun we teu nya sia mah da ngarasae pantas si asup ka neraka ge sia mah mata make emas deui kongkorongna geus dileungeun kongkorong emas geulangna geulang emas antingna anting emas genggena genggeng emas buah-buahan apel cang euy melon anggur kadu jeruk kabeh tina emas cang euy barang dileret dikuliring euy tukang baso emas hungkul cang euy ya Mas Ari Mas Joni Mas Mirin Mas Yanto Mas Ano Mas Ahmad emas hungkul eta ningalieun eta eta dewek barang nyidik-nyidik euy mata simeuteun dewek teu ngicep-ngicep bari Allahok anjir subhanallah bagja teman pikeun manusia nu iman takwa ka pangeran anu semerah diri salawasna ka pangeran anu ngabdi salawasna ka pangeran bagja eta mah dewek keur ngomong sorangan kitu joret eta ka dewek euy aduh cang eta lalaki anu keur pencetan ku widadari ngaleret ka dewek anjir cang menikah sepir dewa anu karek lumungsung ti kahyangan cang barang ngaleret ka dewek nyeh teh seuri eta euy lalaki anu keur pencetan teh ketempo huntuna koneng ku dewek cang kulat bungkul lain kulat emas bleguk kieu aduh hebat eta kaserna gua bandingna deuleu ku dewek ditanyakeun ka malaikat heh kenapa teu ditanyakeun geus pasti pasti saha anu kaset jeung nu soleh kitu mah iwal di tukang alok sia mah dina kelak neraka deuleu cek aing oge cang euy
dikeburuskeun kana komo catrik di leotan eta mongna teh di bajuran pecai panas teh ngagolak di neraka teh ada ceritanya kucing dekat naon teh saha jelema teh naon gawena di alam dunia teh eta malaikat tah cepot eta teh manusia tukang ngabungahkeun batur tukang ngajelemakeun jelema sok nulung kanu butuh nalang kanu susah nganteur kanu sieun belasan asihan deudeuhan nyaahan tukang zakat tukang sedekah tara lesot salatna tukang ngabungahkeun batur cenah saban putih cenah naon teh gawena saha teh da eta teh dalang alhamdulillahirabbil alamin jeung dewek ge euy masih di neraka angin tadi duduk dalam di neraka ya siapa kitu wilujeng we sia motok sirik belegu siapa wilujeng ngoja di neraka dulu dalam masih dikeun jadi arengna cek keterangan sing saha manusia anu sok ngabungahkeun batur calon surga tuh ayeuna akang ka sawarga terus dalam ka sawarga nayaga ka neraka irek nabeur rek kumaha di tah teh bodeg nabeur wayana si lain dijemput disampeur ke rombongan gitu kena elep ayeuna aya ada di neraka bakal nabeur di akhirat oge cek keterangan dari manusia mah kumaha keur di dunya na lamun di dunya na lolong-lolong gajuna teh lamun ripuh-ripuh gajuna teh lamun sasar-sasar nya lamun salamet-salamet gajuna teh yo nya gitu cek dewek oge nabeuna di mana engke teh bakal ngaresmikeun jembatan Siratal Mustaqim di akhirat teh duit lagi gede miliaran dibayar lagi di akhirat aming geus ah kamu kemana karep we ngomong ya selain di heula goy gitu alhamdulillah euy ya di Manggar Tengah ya itu alhamdulillah teu karasa waktu euy jam 2 deui urang sekedik geuning ngalakon panjang ieu teh euy di jam 5 teh jadi maka ngalakon di mah lakon galur euy alhamdulillah ulah diliwatan bari ngawayang di Lemur Batur di luar kota deuleu euy di luar Bandung nyeri hate teh make nyeri hate geus teu ngaleret geus teu merhatikeun kana lalakon wayang yang teh merangkeun jeung heureuy yang ngawilujengkeun ka sadayana euy ka para karang taruna bagja pemuda-pemudi Pandawa 01 wal pukahna para pinis sepuh para panitia para inohong para pengurus RW 01 para pengurus RW 01 dugi ka RW 06 mugia sadayana ageng barokah panjang yuswanya didoakeun ku Mang Cepot khusus urang Manggar Tengah sadayana cing bala leunghar nya cing gampil ngalah rezeki lancar usahana cing barokah kita hasil udunan dereongan RW 01 dugi ka RW 06 mudah-mudahan kasayanana cing kagentosan anu berlipat gandanya anu nyumbang 100 didoakeun ku Mang Cepot enjing cing gengeng 50 juta amin amin eta ulah kaget naon ulah kagok khusus ke Putra Giri Harja 2 lamun udunan teh ulah kagok ulah asa-asa ulah sieun teu digentosannya sabab dewek kenging amanat ti almarhum pun bapa den wayahna teruskeun perjuangan dan amanat ti bapa di mana-mana hiji daerah nangap silaing pek bari doakeun bari tiupan ku silaing tah ieu kalimahna tah ieu doana puasana sakitu poe tuh alhamdulillah mudah-mudahan doa dewek dina penting ieu cing ngawujud mudah-mudahan masyarakat Manggar Tengah
di RW 01 dugi ka RW 06 Panjang Yuswa Agung Barokah sauyunannya sing bala leunghar sing rajeng usahana bager kasep ibu bapak komo lamun nyecep mah ditabihan deui kumang cekot doana yang nganuhunkeun ka pun anak panitia ka Cecep naon eta jenenganna teh hah Cecep Ramdhani geus dewek euy cacakan masih keneh anong masih keneh sumanget dewek teh nyeri hati deung masih keneh mika cinta kana budaya sorangan moal aya nu bisa mika nyaah kana budayana lintang di bangsana pribadi di mana-mana geus ruksak budayana tangtu bangsana ge bakal hancur deuleuy alhamdulillah urang mangaratengah masih keneh mika cintanya yang para penggemar seniman seniwati kurang mengertengah hapunten gitu dewek penting itu gergering dewek teh ya Kang Herman Jiwaas euy nuhun katampi kagelanana euy bakakak sareng sesepunana katampi nuhun ibu pawen-wen nampi nuhun dimasihan bakakakna mengertengah mudah-mudahan Agung Barokah Panjang Yuswa amin yang kesedaya tokoh masyarakat mengertengah tika kantun kawarga masyarakat mengertengah tika kantun kesedaya para donatur mudah-mudahan cing langkung majeng usahananya amin kapayayan guru di penggemar Giri Harja 2 ka Bapak Dadang Wijaya oke teka kantun ka Bapak Ketua Karang Taruna Cecep Ramdhani sedayana para panitia neng bagja tadinya ranyi di panggung didewakeun cing engal agung nengnya amin cing janten istri anu saroleh salehah rageng milik yang Bapak Deni Sujani aya sumping Om Jip aya Om Jip sareng kawan-kawan naon teh kawah naon teh Bapak Deden Komar wilujeng jang abeni uka-uka deuleu euy ku patahu petis alhamdulillah mudah-mudahan cing langkung beunghar adeni abeni langkung majeng usahana bisa Bapak Guru alhamdulillah jejak kalorin kasiron 100.000 pada lagur Bapak Guru mudah-mudahan jika kentosannya amin Bapak Guru saja dengan anak Bapak Guru Yayan alhamdulillah bubur yuyu tuh wa engkus pada nyecep sana alhamdulillah terus ngartos di dieu mah nya di mana-mana nyecep ulah nganggo amplop sok nyeri hate sok teu genah hate sabab sok teu katempo gede leutikna alah Asep Guru jeung tepang alhamdulillah Padores aya penggemar Giri Harja 2 sareng Pak Mul Hegar Jaya di sayuran sareng Bos Yayat Sumping ataupun lanceuk sareng reng-rengan di ujung Berung Bapak saha tukang trompetna teh ya Wan aya mengujur belah mana di sini? Aduh, terus ngadeblo benernya. Di usaha terus-terusan kurang penting ngari awak teh montok-montok saya. Jok terus ah. Jadi di payun cek atuh. Nyebut-nyebut teh panonton teh para ningalieun saha nu norompetna kasep teu. Lain tukangan goong kan baik mana naon dewek mah kan we penting mah sering selamatkeun we itu katutupan ieu katutupan kalau ka Polompang cak terus ah pilihan Gus ya gitu ulah mah dikitu Gus sing gede
Papa Guai goblok sia keur mangga deblok karek kurumu eta mah ngahianat ka aing deui marukan dewek cengar di meureun cepot beke cepot pegek cepot goreng pacut naon jadi cing balik sih bisa dipek-pek wek trompet deh anjir banyak pada silat ya goyang dong melihat beleguk sih deh hayang cekat deui trompet teh sia Ganti lagu natur, ganti. ganti jam kayaknya enjo dah eta kada-kada Lagu naon teh? naon polos tomo naon deh Ya, Prastomo. polos tomo naik angkot Naik angkot, sekalian naik gaji. ayo wae naik sia